warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Dina dinten ieu teh pribados masih aya di Kampung Batu Hudang, Desa Kawung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge rumah anu terpencil hayu urang tinggal sasarengan. Nah, wargi-wargi sadaya, saurna di palihan ditu aya pengrajin pengganti kertas bakau tina daun kawung. Kumaha keunikanana hayu urang tinggal sasarengan. Assalamualaikum. Bapak. Beramang, alhamdulillah. Ieu teh nuju naon ngarario maneresep. Depi ieu teh lembur naon ya, Bu? Oh, masih batu udang. Depi jenenganana sareng Bapak saha? Bapak Ade. Teteh? Teh Rita, Ibu? Ibu Oda. Oh, mohon. Ibu atas lami cantik dia. Atas itu. Mohon. Kasa di dinten kana naon, Bu? Kan kieu we kana tabu kana teh tabu na di teh nguping sauna teh. Beda mah kerajinan. Kerajinan naon ieu teh namina? Daun kawung. Ieu teh engke tadi kumahakeun tos ieu teh? nyesep. Oh, masak Jawa. Asana teh anu barubuk sapertos bako eta? Oh, Ya merokok. nah, jantan warga-warga sadaya disebat nanti nonta daun kawung. Nu kieu teh daun kawung sok diangge kangge nyesepnya. Kangge nyesep. Ya tadi bubukeunana kumaha, Pak? Prosesna kumaha eta teh? Proses kanggo jadi bakona gini ya. Kan Digiling deui. Digiling. Digiling eta teh ditekan heula terus digiling. Oh, mohon. Ieu teh sok janten sabaraha? Sok janten sabaraha eta eun? kumasirna ieu teh. Tekan Mohon. Eta sok dikamanakeun teh pamitos janten eta kan Jawa. Jawa, nu bisa Jawa oge. kolobot gitu kata teh. Oh, namanya teh Cirebon. kolobon. Oh. Kami di Sunda naon namanya? Daun kawung Daun kawung. Oh, di ditu mah kolobot. Pamitos ka Cirebon mah kolobot. Kolobot. Mohon. Eta kangge pangaos sih calon sabaraha, Bu? Mira. Biasa ari ti patani nama cek pasar Rp1 terus ka di nama Nah, Rp2. sahabat Mojang Desa, jadi daun kawung ini sebagai alas untuk rokok gulung. Bisa dicontohkan sama Bapak Ade. Tuh. Di dalamnya itu pakai bakau ya, Pak? Baru dikasih alas ini daun kawung. Nah, jadi boleh bikin Bapak. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini namanya rokok daun kawung. Unik. Rokok daun kawung. Tapi dina rasa teh kumaha teh? Aya lebih mana tuh? Raos. Oh, jadi dari rasa juga beda. Lebih enak. Lebih terasa enak. Sehat mungkinnya teh. Apa Ibu Teteh kami ya sadintena sok menghasilkan sabala lembar. Sakieu teh. Eta teh salawe lamar. Salah 25 lembar. Tina kumaha? Tina ya mah kere. Tina sabatang. Oh, tina sebatang. Tina sabatang teh jadi sekian ratus gitu ta. Kami Bapak sok ada masa tina sabaraha batang eta. Koe 4 batang. Tah sabatangna sabaraha teh? Ieu teh saali tuh. Saali. Dina sabatang jadina sabaraha lembar, Bapak? 25. 25 lembar. 25. Sa penjualan Bapak kaditu teh sabaraha? Mira atuh da. Eta per lembar dijualan apa? Di nya tadi kieu Oh, sakieu. Pencok. 100. Sabaraha, Pak? Ini tam. Seberat merah atuh da.
Kamana wae ngintunan Pak? Kadinya tak ka Ujun nih. Kamang ujun nu di Agen tanah pengepul. Tah ieu teh dicanakna ka mana Pak? Ieu teh. Kajawa. Ka Jawa. Kajawa ya. ka Cirebon. Ke Cirebon. Disebat nate tadi. Dina per bulan atau per minggu penghasilan Bapak tina nu kieu teh sabaraha Bapak? Punten Bapak. Bisa ai. 200 sakit. 200.000 deh teh. Sasasina gitu. Digale Dua 2.500. Oh, tina sabatang teh 2.500. Kamun meser gitu. Tapi bapak maka, aduh tangkalna. Aduh, dah tinu ieu ya tinu pun bapa ye. Oh, muhun. Bapak teh mun meser teh. Kedahna teh, kedahna medani tah. Dia si bapak sama. Rame sih. Ibu, teteh, bapak, turun karena informasinya. Mudah-mudahan manfaatnya kan sanesan pernah. Panginten abi bae neraskeun deui. Serangga, maju warga sadaya, mung sakitu video ni kapihatur di Kampung Batu Hudang, Desa Kawung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur, wilujeng kantun pamiyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.